kan tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Aja samemeh dongkap ka dieu di imah nyanyi heula India majarkeun teh kieu. Boleh curia, boleh sajana. Teu kudu diemprakan da lain japati. Nya pusat pang kenaon nini luhureun kuburan di jero teu aya sinyal. Na uzu da zamana geus zaman sinting teh teu garaduh ka isin. Tuh merdeka. Allahu Akbar. Nah aya tungtungan kitu teu geunaheun. Teruskeun putra. Ulah ditu surang hungkul nyawer henteu ih amit-amit. Kamakam jalan sampit nu hadir meniseueut nu ngajawab salam menisaeut barade moal ieu teh ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun sing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing boga mamah muda. Nu ngajawab salam didoakeun sing tereh angkat ka Mekah. Teu cukup amin hungkul da kudu daftar. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan,
Man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Al hadis. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya geus datang deui ya samotol ya. Aya cai herang mun loba-loba teh samaruk abdi ikan cupang gitu. Da punten panitia abdi di pasianu kieu mah dina panggung tara dileueut. Da ieu mah cai anu murah. Murni murah nu kieu mah. Kasisikeun. Daramang atuh sadayana sarehat alhamdulillah mata ka dieu oge keur cager. Ari abdi mah ayeuna teh nuju kirang sehat Kang keun bae eueuh nu nanya oge. Malahan mah kamari anyar keneh dipariksa ka dokter, cek dokter abdi aya gangguan dina darah. Pidoana ti sadayana. Janten abdi teh kaluhur darah tinggi. Ai kahandap darah rendah. Mun ka pemuda darah muda. Lamun ka aki-aki demam berdarah. Matak panitia lamun abdi ceramahna hayang sumanget pemuda kahareupeun ngarah cengar baligoh teh. Lain Kang da asa tepuguh tetempoan tadi ningali aki-aki asa kolot. Seueur di dieu aki-aki. Nini araraya. Aya randa. Duda oge aya. Ngariung kabeh di dieu. Halus Kang. Da urang ulah ngabeda-beda karena status rek randa, rek duda, komo karanda mah dan nu penting randa mah kudu ngereuyeun ngaji. Dari akang ujug-ujug randa ngeunah. Siga nu geus ngasaan. Ceu bahaya. Alhamdulillah ngariung sadayana dina ieu pangaosan mudah-mudahan masing nyanda kaberkahan. Ya Allah ya Rabbal Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, wabil khusus nu kusim abdi dipika hormat guru-guru urang anu nampak hadir dina ieu tempat. Nu kusim abdi dipika hormat kersana mubalik kahiji guru urang doakeun mudah-mudahan mantena sakula wargi sadayana masing sarehat amin. Sing diparanjangkeun yuswana, masing dijembarkeun milik rizkina, masing ditambih-tambih barokah ilmuna. Ece kunaon unggal abdi ceramah di mana wae nu kahiji didoakeun teh ajengan jeung kiai. Sabab punten Pak, nunamina ajengan, nunamina kiai hese gentosna leres teu. Ari di dieu aya RT maot moal ayeuna. Lamun ya mah teh ya lamun RT maot ayeuna isukan pageto bakal loba anu hayang jadi RT, betul. Lamun RW maot ayeuna isukan pageto bakal loba anu hayang jadi RW, betul. Lamun kades maot ayeuna isukan pageto bakal loba anu nyalonkeun jadi kepala desa, betul. Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pageto bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajengan. Leres teu? Mata Kang lamun tiasa nyungkeun mah ka Gusti cik atuh nu maot ti heula teh RT we daripada ajengan mah. Misal eta mah misal. Doakeun para kiai, para ajengan, guru-guru urang ce mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswa ya Rabbal. Nu kusim abdi dipika hormat aparatur pemerintahan
baik sipil maupun militer, tikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades Sinareng Kadusna, Bapak Hansip TNI Sinareng Polrina, salaku ais pangampi salaku pamong desa daruakeun marantena masing sarehat. Ayeuna ece jawab sing tarik bari jujur. Oh sok ngadaruakeun Pak RT. Jujur eta teh. Pak RT na aya teu? Senjata oge lain pistol pepentung. Leras teh doakan kusadayana para pemimpin orang khususna nu ieu di aya di anu aya di ieu wilayah, mudah-mudahan marantana masing sarehat amin, masing diparanjangkeun yuswana. Oke, mudah-mudahan masing dikersakeun ku Allah janten pemimpin anu aradil amin ya robbal. Nukusim abdi dipika hormat para panitia penyelenggara, para donatur anu parantos ngorbankeun harta, tanagi, pikiran, oge waktosna kanggo nyukseskeun ieu acara. Mudah-mudahan masing dibales ku Allah kalawan balesan anu berlipat ganda. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir ayeuna aya 100 urang, maka panitia bakal menang 100 ganjaran. Mangkaning ditingali-tingali ieu jamaah aya 2000 urang ieu. Jeung nu hadirna. Tapi teh lamun ditinggal tina mata batin mah da nu hadir lain jelema hungkul. Jurig ge araya. Ngan bedana jurig jeung jelema mah Kang, ari jelema resep cicingna teh dihareup di payunan panggung, di handapun tenda dinu caraang. Jadi jurig mah narangtung di handapun tatangkalan belah. Tuh ce ieu aya tendanya kosong keneh leres teu. Ieu keur narangtung di dinya tah eta teh nyumput. Laku jurig marake peci. Jurig di dia mah gaya make topi. Otak sok akang palidinya ngarali tah ieu handapun tenda kosong keneh lebar terpalna leres teu. Lamun ngalih didoakeun ku sarerea sing dijembarkeun milik rizkina. Teu kudu diaminan dah henteu pinahna ge. Nu hayang beunghar we ieu mah. Doakan ku sarerea mudah-mudahan acara tahun payun sing langkung meriah, jamaahna nu hadir sing langkung seueur. Ya Allah ya Rabbal. Nu kusim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gara raya, ibu-ibu anu lalucu, dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Sanes Kang da ari ibu-ibu mah dina pangajian teh sok jempling we caricing tapi dahareun beak. Ibu tos taruang teu acan. Tos dibaragi snack. Bakal dibaragi moal panitia. Mangkaning Pak, tujuan ibu-ibu datang ke pengajian salah sahijina da eta. Malahan makang ibu-ibu samemeh angkat ka dieu teh geus nyanyi heula ti ieu mahna teh majarkeun teh lagu India cenah. Tak kieu laguna teh. Lagu gentong. Tak kieu laguna. India. Tak kieu Pak RW laguna teh. Pak RW tong molontot atuh sieun. Ya cek kieu laguna. Lagu India, terang India, tak iya lagu na India teh, lagi aja lagu na India. Aja sama meh dongkap ka dia di imah nyanyi heula India, majarkeun teh kieu. Boleh curia, boleh sajana. Teu kudu diemprakan da lain japati. Alhamdulillah ieu son meuni raoseun panitia.
Duakeun ku sarerea tukang son sing asup surga. Tong kagok jeung son-sona ka itu. Alhamdulillah ya tukang son teh ngarti ce. Lamun mau balik nuju nyarios teu nganggo eho. Lamun nyanyi sholawatan kori nembe di hewan. Alhamdulillah. Alus kudu kitu tukang son teh kudu kitu ce, kudu sarua ngarti. Da sarua dibayar. Bisa balikan deui. Boleh curia, boleh sajana, hai mai ho gei tere sajana, tere menjana watatamar margaya. Nah belah itu mah lonca. Cek tong kaseri sabab eta lagu teh aya hartosna. Nu mana kirang langkung Pak kieu hartosna teh. Ibu rek indit ka dieu nyanyi lagu India kieu hartosna. Mani haroream pisan. Ah dek maksakeun da bisi teu dibere jomet kejo samet. Nu mawi Pak tadi ibu-ibu mah aya nu ngaharewos ka abdi barang datang teh sauna neng nais ceramahna di dieu mah teu kudu lami teuing nya cukup we singkat padat melekat kadewe poho balik marawa ilmu numan da kieu resikona ngomong jeung ahli barang hakan teh. Ngan alhamdulillah panitia di dieu mah meja teh meuni lega. Ari di dia tos biasa meja lega sapertos kieu. Tos biasa. Lain Pak RT ieu mah saking kulegana eueuh barang hakaneun. Teteh nembe mah abdi calik di bumi ce di payun teh aya cau aya bolu meni ngahuleung we abdi teh teu kuat hayang. Ngan teu puguh Pak RW emut kapun rama sareng santri di bumi mata kuayahna we panitia gerak karesekan. Alhamdulillah abdi mah rezeki teh sae wae. Biasana upami uih uleman ceramah teh sok meunang cau aya bolu bakakak berarti ngabuktikeun cinta Indonesia. Urang bahas sakedik mengenai kemerdekaan Bu. Lamun ditinggal tina sejarah baheula Kang Indonesia ngalawan penjajah teh make senjata saayana leres teh. Sedangkan negara batur negara penjajah senjatana canggih komplit paling mutakhir. Tapi Indonesia bahkan kacaritakeun senjatana ngankur make bambu runcing, betul? Tapi kunaon geuning Indonesia masih kena bisa merdeka? Lianna hadzal balad, karena negara ini, tanah ini, hiya ardul aulia, inilah tanahnya para wali yang menembus diri kepada Allah melalui kalimat takbir, melalui kalimat la ilaha illallah. Indonesia bisa merdeka, alhamdulillah. Tak ayeuna nu jadi pertarosanana kunaon negara batur betah cicingan di Indonesia. Belanda betah cicingan Indonesia mang ratus-ratus tahun. Jepang betah cicing di Indonesia mang tahun-tahun. Naon sababna? Hiji Pak alasan nama karena Indonesia negara anu kaya. Leres tak? Sok jawab sarerea sing kompak. Negara mana yang mempunyai puluhan ribu pulau-pulau? Negara mana yang punya puluhan suku budaya? Indonesia. Suku di Indonesia mah seueur ce, aya suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Irian, suku Papua, suku Hideung, suku Rorombeheun. Rupa-rupa ribuan suku budaya di Indonesia, betul?
Negara mana yang mempunyai puluhan provinsi? Indonesia. Saking kubengharna ieu negara cek. Tingali gunung-gunung emas Pak di Indonesia. Unggal dinten emasna dikedukan di alaan mang tonton cek. Tapi teu seep-seep. Bahkan Jawa Timur, Jawa Tengah Pak makin loba emasna teh. Emas Parjo, emas Karyo. Betul Bu. Benghar negara Indonesia. Bahkan aya pandina laguna dijieun, bukan lautan hanya kolam susu. Disada henteu Kang? Disada itu disada teh di tukang mah aya boboko starua. Cau eta teh kunaon eta mah disuguhan cau ari ieu. Bisa henteu? Siap? Sok ce bantuan nyora sing tarik. Siap? Siapa? Dari bapak-bapak sok hese nyora ya. Dari ibu-ibu mah di mana-mana Kang kompak wae bersuara alhamdulillah. Kan bapak-bapak anu sok rese mah komo di tukang mah ce culak cileuk nyora henteu. Mundek maot atuh. Lain meni awa pisan kahayang atuh udah ditingali teh. Sok nu teu nyora didoakeun di imah sing nyanyi sorangan. Jangan mending di imah sorangan, mending di dia babarengan. Babarengan sok matak sing tarik sakali deui. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, apal nate eta na weh humpul. Tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Akarunya eta cek si bapak-bapak susu. Allah karim. Bu, lagu nu bieu ngabuktikeun beungharna kekayaan alam Indonesia. Di Indonesia mah teh ieu lahan kosong teu dipelakan oge, pepelakan teh jara di sorangan saking kusuburna tanah Indonesia. Alhamdulillah syukuraneun ieu teh. Syukuranan orang sadayan. Merdeka nama atos ku para pemimpin, merdeka nama atos ku para pahlawan kapungkur Bu. Maka tugas ayeuna urang di dieu nyaeta mempertahankan kemerdekaan. Sabab zaman ayeuna Pak teu saeutik anu hayang memperpecah belahkan Indonesia, leres teu? Majarkeun teh ngomong NKRI harga mati ari karesepna memperpecah belah batur, leres teu? Nauzu. Dikala yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Jawa Barat, Jawa Timur rakyat melarat, pemimpin semakin makmur, betul? Zaman ayeuna pan kitu, nauzubillah. Kebutuhan pokok semakin meningkat, duit jeung beas susah didapat, sumur jeung sawah loba nu saat jelema, loba nu jahat, pemimpin pohok ka rakyat, penegak hukum geus harianat, nu beunghar tara jarakat, nu miskin jara dibangsat akibat hirup malarat.
Betul? Mataku orang ia kudu dipertahankan kemerdekaan teh. Jangan sampai negara kesatuan Republik Indonesia kita diperpecah belahkan oleh orang lain. Nauzubillah. Siap mempertahankan kemerdekaan? Ya sing tegas atau jadi lalaki teh, Kang. Pak, sing tegas jadi lalaki teh. Kunaon lah leuleus gitu. Yo Kang, leuleus kitu mah kumaha lamun ke diajak perang. Ojo kabayang leuleus kitu diajak perang. Kang, hayu perang, hayu. Tembak dor. Mati aus. Sing tegas atau siap mempertahankan kemerdekaan. Ah, gitu. Merdeka. Allahu Akbar. Nah, aya tungtungan gitu tegenahan. Teraskeun bu, teraskeun. Lainna urang ngalieun lah ka tukang. Sabab panitia tos ngadamel tema Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad dengan tema mari kita eratkan silaturahmi. Baca we sorangan. Jangan sampai terpecah belah tuh nu bieu parantos disebatkeun. Contoh suri tauladan Rasulullah, jalankan ibadah sesuai syariat dan sunnah. Satu acan kana eta tema pembahasanna abdi badena Rasulullah bu. Ari Kanjeng Nabi iraha dilahirkeunna? Iraha 12 mah tanggalna. Robiul Awal mah sasihna. Iraha aja. Ya aja lamun ditaros bu ari Kanjeng Nabi iraha dilahirkeunana, jawab baheula. Atuh sabab Kanjeng Nabi sanes dilahirkeun dinten ieu bulan ieu tahun ieu tapi baheula tepatna dinten Senin kaping 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ayeuna wengi ieu bertepatan 12 Rabiul Awal bu ulang tahun Kanjeng Nabi, hari dilahirkan baginda Rasul. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk memperingati Maulid Nabi ya, urang sasarengan ngaoskeun sholawat ka baginda Rasul. Mudah-mudahan wasilah urang ngaoskeun sholawat, urang sadayana sing ngengengkeun syafaat Kanjeng Nabi jaga di akhirat. Amin. Sing tari kaluarkeun sorana, jantenkeun ya wengi janten buktos urang sadayana ngaluarkeun sora bersolawat ka Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matnabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matnabi sekali lagi ya Rasulullah.
Rasulullah ya Nabi. Lambaikan tangan semuanya, kita harapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Si tadi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Nur nabika ya habibu anta lil khalqi ya tabibu iswalana ya habibana. Angkat pangan si luhur, untuk angkat pangan bau kelek kita. Ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik jarawabu sing tarik cinta ka Kanjeng Nabi, kurang kompak cinta ka Kanjeng Nabi, cinta ka ya awewe sakieu loba eueuh nu bogoheun. Sabab Pak RT Pak RW mah lain Kanjeng. Abdi yakin panitia ngayakeun acara sakieu megahna teh lain atas dasar cinta ka ece, lain atas dasar rindu ka ibu-ibu. Oge kitu sauihna. Ibu dongkap ka dieu teh sanes dasar cinta ka panitia, sanes dasar rindu ka panitia, tapi urang sadayana ngeriung dina ieu tempat teh atas dasar satu tujuan, yaitu cinta sareng rindu ka Kanjeng Nabi. Satuju Bu? Cinta ka Kanjeng Nabi mah Pak istimewa. Cinta ka baginda Rasul itu sejati. Beda jeung cinta urang ka sesama manusia biasa. Ibu cinta ka Kanjeng Nabi jeung cinta ka salaki da beda. Kapungkur keur panganten anyar masih kene aya bogoh ka salaki teh. Coba ayeuna Bu, barogoh keneh ka salaki. Bapak bogoh keneh ka pamajikan Pak? Henteu cenah ce. Rasok beda. Bu, bogoh dina rumah tangga masuk keuna ku seep lain setan. Yo Kang tira setan ngahakanan cinta. Ya aja cinta dina rumah tangga mah atuh sok keuna ku seep. Beda panjang nu bobogohan. Kade tah para gadis tong sok waka bobogohan lah. Abdi mah geuleuh kana bobogohan teh Pak. Lain eta samotor duduaan ce boncengan. Lalaki nu mawa motorna ngabonceng awewe nak meuni hati-hati pisan Pak. Leungeun duanana main Kang ngerem saking ku hati-hatina aya gejlig aya enggak apa-apa. Geuleuh. Ya eta Kang keur bobogohan mah kitu. Nah ari ayeuna ibu jeung bapak mawa pamajikan ayeuna mah siga mawa karung goni atuh. Geus leungit cintana. Leres teh? Ayeuna mah ibu dibawa ku salaki teh Gusti eta salaki mawana abrut-abrutan. Da ece paur teh nyekelan mah atuh nyekelan kana cangkengna ceuk salaki teh cicing tong nyekelan areungap.
Da bingung aja kudu nyekelan ka mana, lamun teu nyekelan sieun labuh maksakeun we nyekelan kana tak-tak persis siga teko. Pan kieu teko nu katuhu kana tak-tak salaki, nu kenca nyepengan kana behel motor di tukang. Ya Kang, nu bobogohan mah gejlig labuh cek si istrina teh embis. Cek lalakina sok angun. Nah ari ibu jeung bapak geus rumah tangga gejlig labuh cek salaki teh cek aing ge tong milu sia teh. Nauzubillah. Da beda cinta budak ngora jeung budak kolot mah Pak. Apaan budak ngora mah lamun cinta teh dibuka we dina Google CIN cicing nini keur nu ngora ieu mah sing tarik CIN C cemburu bila dia selingkuh. Setelah C lahirlah huruf indah rasanya bila aku memandangmu walaupun di kandang domba. Apaan buta cinta mah. Setelah I lahirlah huruf nangis kalau aku diputuskan. Setelah N lahirlah huruf tapi aku hanya bisa bilang I love you. Setelah T lahirlah huruf aku tidak bisa hidup tanpamu. Apaan ari santri mah nyieun we paribasa di kobong teh kaifa yansa mahbubun lidzikril habib wa ismuha maktubun fil qalbi. Bagaimana bisa aku melupakanmu sedangkan namamu saja sudah terukir dalam hati yang paling dalam. Jangan ya Dek ya. Luar biasa Bu. Cinta dina rumah tangga sokeun aku seep beda jeung cinta ka Kanjeng Nabi ka baginda Rasul mah sejati, betul? Sok ayeuna ibu dina rumah tangga melakukan aktivitas di rumah ibu bari solawatan, bari masak, bari ngepel, bari nyangu, bari nyetrikaan teh bari solawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Sik tarik Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Apaan lamun diartikeun mah Pak eta teh ibarat nitip salam ka Kanjeng Nabi. Lamun disundakeun mah Bu kieu, ya Nabi salam tisim kuring, ya Rasul salam tisim kuring. Coba lamun ibu nyetrikaan bari kitu pancik salaki teh tuluykeun mah geunaheun teu cemburuan. Leres teu? Coba lamun nitip salamna ka Pak RW. Ya ojo di imah bari nyetrika teh Pak RW salam tisim kuring. Mana ti ngadat salaki teh? Cek salaki ari sia rumah tangga jeung aing atau jeung Pak RW? Betul Bu. Cinta ka Kanjeng Nabi itu sejati. Mudah-mudahan ngariungna urang sadayana dina ieu tempat membuktikan cinta ka baginda Rasul, Rasul oge sing cintaeun ka urang. Ya Allah ya Rabbal. Wios calik deui. Eut heula wios. Pak RT bade nyusu. Ibu barade nyusu Bu. Garadu didinya susun teu? Sadayana gaduh. Sok atuh urang leueut bebarengan. Kalah zeuri ari oce susu nu mana? Ari moal mau wilujeng nempokeun. Bismillah.
Ari di dia tos biasa susu teu amis. Nah, susu teh teu amis teh. Kursi teas teu disuguhan susu teu amis. Urang paksakeun deui ieu. Teraskeun masih kiat setengah jam. Sajam kiat 2 jam 3 jam luar biasa. Geuningan ieu masyarakat sadayana ahli ngawadul. 3 jam kiat cenah. Da sigana mah dina pangaosan mingonan 1/2 jam ge geus narundutan. Ieu mah bongan we caleng harte da mubalighna masih keneh ngorak. Mata kahayang mah nu hadir oge nu ngorak we hungkul. Teu naon geus kadar ieu mah urang paksakeun. Alhamdulillah tadi kersana guru urang sadayana mubalik ka hiji parantos ngadugikeun ceramahna anu luar biasa sae. Nah, ibu bade naros tadi mubalik ka hiji ngadugikeun naon wae cenah? Hah? Udah bakat di Cipongkor mah di abdi jamaah teh sok gaduh gelar barho begitu bubar poho ari di dieu ah henteu di dieu mah da acan bubarna oge. Di dieu mah cingho Pak cari cing oge sok ku abdi Bu diemutan deui. Tadi kersana guru urang sadayana mubalik ka hiji ngabahas sifat akhlakna Kanjeng Nabi baginda Rasul mah gaduh sifat isinan. Beres gitu? Ingat entah biar ingat no tadi ingat bagus di bejaan. Kanjeng Rasul mapa gaduh sifat isinan. Baginda Rasul pernah suatu ketika naik kana luhureun Ka'bah ceu bade ngalereskeun Ka'bah. Aya angin ngaliwat kasingkap gamisna Kanjeng Nabi nepi ka kapilari betisna ku batur nu dihandap. Begitu turun baginda Rasul berem raraina nahan isin sabab betisna kapilari ku batur. Saking ku isinan Kanjeng Nabi. Ari urang mah sebagai umatna teu garaduh kais. Leres teu tinggali zaman ayeuna. Pemuda-pemudina nauzubillah ja tos ngabaruka kana aurat. Panapi ka aya dina siirana zaman ancur sok bantuan zaman ancur gitu siap zaman ancur nyarian erok henteu diukur marakena paluhur hayang katingali ya aja tuur. Ari ibu rek hayang katingali bujur sakumaha nyenrokna atuh. Lain ieu ngaji beuki penting beuki bahaya ieu. Ujug-ujug kana bujur. Geus dina bujur ke naik deui ka luhur. Cek ade. Lain bujur tapi tuur. Ulah salah. Balikan deui. Zaman cur nyarian arok henteu diukur marakena paluhur hayang katingali. Nah kitu geunaheun tungtungna. Pak nauzubillah zaman ayeuna gadis umur 17 tahun hayang make rok adina nu umur 7 tahun. Apan eta rok kaluhur teu nepi teh kahandap teu nepi. Leuheung ari orang Korea mah barodas, manulus. Nah di urang. Repot Pak totol tilas budug. Geus mah hideung hurik hirup deui.
watak saya kene kieu istri nutupan aur tuh pilari ieu teteh garelis sawareh kabeh teu naon hayang mah merake seragam geus lalunas acan nutupan auratna rapi resep teu ninggal nu kieu resep kade ibu nu gaduh murang kali gadis tong diantepkeun keluar ti imah ngabuka auratna sabab naon lamun gadis keluar ti imah ngabuka auratna salengkah maju maka sarua ngadorong bapana salengkah kana zeuneu neraka nauzu. Alhamdulillah di dia mah Pak sadayana istri ngaranggot tiung. Hah? Di dia mah berarti teuing geus di dieu mah apan bubar we pangajian didudu tiungna teh dibalangkeun hareud ararat bayeng da abdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara make tiung Pak hek make ayeuna kaciri da ti dieu ge ceuk nyararengso tong diomekeun jadi kanyahoan antepkeun we sina nyengsol kada istri tutupan aurat sing rapih kitu oge pameget lalaki antara bujal jeung tuur teh kudu katutupan. Matak abdi masuk kesel Pak lamun ningali lalaki main bola make kolor luhureun tuur. Matak kemah lalaki lamun gaduh sifat isinan. Urang ge sebagai umatna kedah isin. Salajengna abdi nambihan Pak tina sadayana akhlak Kanjeng Nabi diantawisna aya baginda Rasul gaduh sifat hampuraan teu gaduh sifat hampuraeun. Asa beuki serab ieu teh. Tah kitu tadi teh. Nah, geus katinggal aya nama Pak RW teh geus jelas. Bu, Kanjeng Nabi gaduh sifat hampuraan sanes hampuraeun. Naon ari hampuraan teh? Hah? Ari hampuraan teh hampuraan we hampuraan teh kieu Pak Kanjeng Nabi bade angkat salat berjamaah ka masjid cuh diciduhan ku kafir Quraisy tapi baginda Rasul mamanahna teu ambak teu kasal teu dendam. Baginda Rasul bade angkat dakwah ka Thaif mang dinten-dinten jalan kaki ka Thaif panas menterang di padang pasir anu pasirna sama tuur baginda Rasul mapah ka Thaif begitu dugi di Thaif Bu nu dilontarkeun lain tola al badru tapi batu sing baleleyer nepi ka banculur Kanjeng Nabi ketihan tarangna sampai ka sakituna tapi baginda Rasul mah manahna teu ambak teu kesal teu dendam malahan ditawisan ku malaikat Jibril. Saur malaikat Jibril ya Muhammad kumaha lamun itu gunung Uhud ditimpahkeun ka kafir Quraisy anu ngahina nu nyiksa ka anjeun. Saur Kanjeng Nabi entong Jibril Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun malah didoakeun Pak ku Kanjeng Nabi mah nu zalim ka anjeunna teh. Da abdi mah can tiasa kitu ceuk. Misal Imam abdi datang ceramah ka dieu di baledog ku Pak RW teh. Geus Pak RW deui wae. Misal abdi datang ceramah ka dieu di baledog ke ece nepi ka banculur getihan tuluy datang malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, "Hei Nais, kumaha lamun itu Monas ditimpahkeun ka urang dieu nu nyiksa, nu ngahina ka anjeun?" Cek abdi, "Gaskeun Jibril." Sabab abdi mah rumasa teu acan tiasa janten jalmi anu hampuraan. Urang mah umatna Kanjeng Nabi masih keneh gaduh sifat hampuraeun. Leres teu? Nu kumaha Neng Nais nu hampuraeun teh tah ibu-ibu nu sok paranasan ka batur.
Dan paranasan mapa ayeuna ge dina pangajian tara tiasa eureun sosakna teh rurat reret kanu gelangna rangge jeung nu make gelang teh ngahajakeun ceuk hareupeun batur abang keneh kana lobaan teu atul ge gagaro weh ayo milaraan batur ari mere henteu leres teu tungtung nama pan ibu ngahulang bubar ti dieu teh teu beunang ditanya cek salakina mah kunaon cicing wae ibu nembalan bapak tingali pamajikan batur mah kabeh beheungna teh dirante bapak tingali pamajikan batur mah emasna teh 22 karat 23 karat nah ari urang meuni teu sakarat-karat acan cek salakina hayang sakarat maneh ka dieu urang cekek tatangga kabeli motor da ibu nu ngebul ger diomongkeun cek nu belah dia ece tuh tingali si itu mah kabeli motor teh anyar cek nu belah dia eta mah meunang nganjuk apa di mana meunang nganjuk yeuh kaciri motor kreditan mah tina sorana oge kumaha kitu kieu tah ningang digas setoran direm dina pudunan kiridit tak kieu resepna ngaji seserian teh sok poho ka Bang Emok mah nantailap nu kosim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gararaya ibu-ibu anu lalucu dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba natu dan kang da biasa ari ibu-ibu mah dina pangajian teh sok jempling we caricing tapi dahareun beak biasana ieu mah di abdi di Bandung Barat ari di dia aban sampe di ditu ge ti dieu heula lolobana ngan alhamdulillah Bu Mang alhamdulillah di dieu mah meja teh meuni lega ari di dia tos biasa meja lega sapertos kieu biasa Kang tos biasa saking kolegana barang hakana da benten payunan pakades mah aya cau Oke tanda abdi mah tara biasa ari ceramah badi disuguhan teh matak panitia daripada nyuguhan di dia engke we sakalian bahankeun da alhamdulillah aja abdi mah rezeki teh sae wae biasana upami uih uleman ceramah teh sok menang cau aya bolu bakaka Pak bakaka ece bakaka lain menta eta mah ngabejaan biasa nama kitu matak di dia atuh biasakeun siga kitu insya mudah-mudahan ya riungan masing jantan wasilah urang ku Allah dijantankeun jalmi anu takwa amin anu mahabbah ka para alimil ulama oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba ya Allah ya Rabbal supados langkung barokah deui ece sateu acan dilajengkeun mangga urang ngaoskeun heula shalawat sasarengan siap keluarkeun sorana Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik sholli wa sallim daiman ala ahmada sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man walana wal ali wal ashabi
sholawat lebet kana rek kan ngan ieu rek meunang nyieun sorangan tak icet kieu rek na teh ulah reuwas Kang ulah reuwas da ieu rek meunang nyieun sorangan ecek ulah reuwas meunang nyieun sorangan da kieu rek na teh ulah reuwas kia Kang rep na kia nangyan sorangan kia rep na teh aja kia aja rep na kia tak kia rep na teh lah emosi atuh tak kia rep na teh acan lagi arepna naha teu aya salian cai herang lain sorak aja bantuan sing tarik dapunten panitia abdi di pasien cai nu kieu dina panggung mah tara dileueut sabab naon Kang ieu mah cai paranti ngubaran nu kasurupan sok taroskeun ka Pak Kiai lamun geretek teh aya nu kasurupan kan lumpat ka ajengan bawa teh nu kieu leres teh matak nu kieu mah moal dileueut sieun kasurupan bantuan sing tarik naha teu aya salian bagi tarik naha salian kuduna teh aya cai warna bedas kuduna teh aya cai warna naha teu aya salian sing tarik teu aya salian kuduna teh aya cai warna kuduna teh aya cai warna teraskan Bu teraskan ceramah teraskan sholawat dua anak atuh hese Kang teraskan ceramah heula we nya dan gambaran susu datang sorangan sugan cara langsungkeun Bios abdi ceramahna bari tati Bios tati mang Ece tati Bios Pak tati Bu tati Bios Bade tati Welcome. alus di dia mah panggung oke tingali di hareupna loba jukut samaruk abdi domba atuh Alhamdulillah berkah pangaosan mudah-mudahan samulihna tina ieu tempat tina ieu riungan ridha Allah ku urang masing kawadahan rahmatna Allah ku urang masing katandean malah mandar bubarna tina ieu pangaosan urang sadayana masing dihampura dosa margi naon lamun aya suatu perkumpulan di anu di tempat eta dibacakan ayat suci Al-Qur'an dibacakan sholawat teras aya pangaosan maka ngariung malaikat dina ieu tempat bade nyabutan dosa urang sarerea di mana Neng Nais dicabutna di dieu tah naon nu kieu namina tak tak
Mata keningan aja sok aya jamaah pangaosan anu keur ngaji teh tungkul kieu. Aya anu kitu ayeuna tong diganggu eta teh keur dicabut dosana. Ya, lamun lila tungkulna berarti loba dosana teh. Ngan lamun kecengkat keneh berarti sare begitu mah. Aya anu sok kitu di dia. Nu make baju kumaha? Buat teuing aku. Kedah bungah daek sumping kana pangaosan Bu. Sabab saur Kanjeng Nabi manil taqala liyan ta'allama ilman gufira lahu qabla ayyah tua caricing deui. Si orang nu di tukang nu tungkul teh. Gusti. Siap Kang? Coba balikan deui. Siap? Balikan deui. Siap henteu? Balikan deui. Manil taqona liyata'allama ilman gufira lahu qabla ayyam tua sing sahajama anu lempang indit ngaji syalalalala tuh gitu. Kompak. Mereka mana aja? Mereka dia. Ini alhamdulillah. Ada. Ulah gempar. Cak, kadang ngegibrik, Cak. Mending ngaderek dek kieu. Alhamdulillah lain eta tadi. Enak deui. Alhamdulillah. Panas kene. Banjur we atuh tambahan. Alhamdulillah ngaturkeun rebu nuhun ka sadayana masyarakat santrian-santrian berkat bantosan ti sarerea dongkap oge susuna. Alhamdulillah. Teraskeun Bu. Ada oge sing kompak atuh bantuan jadi backsound. Kieu ta tembalan syalalalalala gitu. Siap? Siap. Akang siap? Siap. Bapak-bapak siap? Mak araya bapak-bapak henteu. Punten ari di dieu tos biasa bapak-bapak laleuleus siga kieu. Tos biasa. Ari di imah salaki aja osok leuleus siga kieu. Lamun salaki di imah leuleus wae eta teh cirina kurang vitamin. Lamun salaki ibu kurang vitamin, ibu sing hidang atuh salaki teh unggal poe kudu sering dibere sumangat. Oh, berarti susu. Heeh, bener. Ujuk-ujuk kana susu. Dan kang dia beuki peuting beuki ka itu ka dieu si Ece mah. Batak sok Pak sing tarik bisi pajarkeun kurang susu. Sakali teh sing kompak tembalan syalalalalala gitu siap. Siap. Wih hande. Keun ayeuna mah teu kengeng ka di alatan urang tes kekompakan jamaah. Sing saha jalma anu leum acang sateh sabaran pisan. Oke Kang lamun panangan abdi tos kieu nembe tembalan syalalalala kitu siap. Ulah salah. Jadi kudu balikan deui. Sing saha jalma
anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemen lempangna. Amin eta mah. Langnya liar. Yang ngawasi nyala deh ya. Lain Kang apa nu kadua mah ibarat ngadua sing dihampura dosa. Ya aja abdi mah karek terang ternyata urang dieu lamun aya nu ngadua dijawabna teh syalalalala. Ah, ini sinyalna ih. Kadang ulah salah nu kadua mah amin. Siap? Ulangi sokan. Tadi. Pai nama nganggo musik deui siap Bu? Man yataqalla liyata'allama ilman ufiratahu qabla ayyamtuwa sing sanajama anu lempang indir ngaji dihampura dosa dina samemen lempangna. Ya Allah ya Rabbal Amin. Punten garaduh dosa sadayana. Ece garaduh dosa kasalaki. Rek dibawa maut moal. Rek dikamanakeun atuh. Coba sakali teh cek garado dosa kasalaki rek dibawa maut moal. Oh berarti ibu mah sok minta hampura unggal poe kasalaki teh nya. Tara teh. Tara. Ari minta hampura sok iraha atuh. Lebaran. Iraha? Lebaran. Urang ieu mah geus yakin maut teh bulan Syawal. Lain Kang eta minta hampura nungguan lebaran. Ya yakin orang sadayana nu haladir di dia pasti ngagaduhan dos. Sadayana manusia nu hirup di alam dunia pasti gaduh dos. Rek nu leutik, rek nu gede, nu karasa, nu teu karasa, rek nu dihaja atawa teu dihaja, betul? Keun ayeuna mah urang nyarita heula sakedah. Da sareng abdi mah Kang sanes ngaos. Ngaos mah kedah aya hancak. Mingonan ece sasihan eta mah ngaos. Ieu mah etang-etang syiar. Ari syiar siga vitamin, ari vitamin kudu amis ngarah rareseupeun deres da. Matak urang nyarita heula sakedah. Baheula Kang aya jalmi namina teh nasuha. Saha cenah? Lah dia. Ece. Kak bungkul atau kehandap temerhatikeun. Nah punten Kang, ari ieu nasuha teh gado akhlak, gado sifat goreng patut. Karesepna si nasuha sok pulang paling. Di antara nu sok dipaling ku nasuha teh nyaeta sabangsaning boeh. Urang dia terang boeh. Jadi lamun aya nu maot ceuk boehna leungit berarti dipaling ku saha? Nasuha. Hiji kali waktu aya kiai ngantunkeun, Pak. Kiai ngantunkeun. Barudakna teh hariwang sieun boeh bapana dipaling ku nasuha. Nu akhirna didatangan imah nasuha teh ku barudak kiai. Cek eta budak kiai. Assalamualaikum Mang. Eta nasuha teh urang dieu geuning eta. Baja abdi mah karek terang ternyata si nasuha si amang eta tah. Apa dia kasih nasuha? Cek eta budak kiai punten Mang Nasuha, ari Mang Nasuha masihkeun esok maling boe. Ya masih atuh jang. Sok dikamanakeun eta teh boe nama? Ah, Mang masuk diical we lumayan menang 200.000.
kieu atuh mang ayeuna mah boy nu bapa abdi tong dipalingnya ayeuna we digentosan artosna tah nyanggakeun 200.000 dina jero amplop barali ke budak kieu teh. Tetapi ibu apa yang terjadi dengan dibuka amplopna ternyata isina teh ngankur 180.000 kuduna sabaraha 200 ieu kalahkah 180 atuh nasuha teh ngadat ambekeun jadi dendam. Singkat cerita Pak digali kuburan kiai teh ku nasuha da ambek teh amplopna kur barang digali nasuha ruas kacida luar biasa milari di jero kubur aya seuneu ngagugudag boehna kaduruk bahkan jasadna buntung mangkaning kiai ajengan teras nasuha ngaharewos kang kana cepilna si mayit cek si nasuha punten kang ajengan pamitiasa mah penting isukan wartosan ka abdi naon ieu teh sababna make kieu pan salira teh kiai salira teh ajengan datang weh kang arwahna teh penting-penting jam 12 hari ayeuna jam sabaraha setengah 11 tak engke jam 12 cek engke jam 12 datang arwahna peting-peting kasih nasuha jam 12 cek eta arwah nasuha lamun kudu dibejakeun mah baheula akang teh uleman ngaji ka daerah anu beres ngaji tuluy parasmanan kabeneran dagingna teh nya ipis nya liat teuing di dieu mah da acan parasmanana oke ngan kade ieu mah ka tukang masak lamun ngasakan daging omat lajakna kudu diparut disaka daging abdi kamari ceramah di Brebes niuk 2 bukur jurig lajak kabeh jeung eta panitia teh kalah nanya nah neng nais teu dituang cek abdi teh naha teh hakan ku akang dalaja eta mah teuing di dieu diparun teu bisi nipu kamu balik teraskan bu cek eta arwah nasuha dagingna teh nya ipis nya liat aya nu nyelapna huntu akang kaluman nyolekatkeun pager batur saeutik teu bebeja heula teu mentak halalna kieu siksaanna teh nasuha bayangkeun bu mangkani ngankur nyolekatkeun pager batur saeutik teu bebeja heula kitu siksaanana komo nu sok maling awi terus teh jadi pasti sadayana nu haladir di dieu ngagaduhan dosa matak mudah-mudahan ieu riungan sing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana tarik sing akur atuh Kang Amina jeung abdi aja sing sami Amina kieu tah amin teh dicontohan amin gitu Kang Amina dicontohan nah kieu Amina teh dicontohan matur gitu teh kieu Amin dicontohan geus mulai gitu siap Ece kudu sami sakali deui mudah-mudahan riungan ieu Kang sing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana kunaon jadi ruksak gitu
Geus tong dituluykeun moal pi beneran. Anu penting masing di halampura we dosana sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah ibu di gebiar Muharraman ieu memperingati tahun baru Islam. Pak aya 2 kemungkinan. Urang sadayana syukuraneun masih kena dipaparinan yuswa anu panjang dugi katiasan nincak deui sasi Muharram teh 2 kemungkinan. Kahiji dosana loba teuing matak dipaparinan yuswa supaya bisa tobat heula samemeh maut. Nu kadua pangna dipaparinan yuswa keneh teh sabab bekel urang masih keneh sakedik. Matak dipaparinan yuswa supados tiasa nyeueurkeun ibadah urang ka Gusti supaya jadi bekel di akhirat. Da maut mah teu aya nu terang atuh. Leres teu? Pak maut mah teu aya nu terang. Duka bapak ti payun abdi panderi. Atawa abdi panderi bapak ti payun. Teu aya nu terang kang maut mah. Ganda alhamdulillah abdi mah sok sopan we kanu sepuh teh sok ngahormat. Di mana-mana upami parantos ceramah teh disuguhan parasmanan, cek abdi teh sok mangga we nu sepuh heula. Tangke oge lamun aya malaikat Ijrail teh mangga we nu sepuh heula. Ojo kira-kira malaikat Ijrail bisa kitu henteu? Bisa kitu henteu? Teu bisa, sabab di mana-mana tepi kana pati ninggang kana mangsa saluyuk jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundhut ku Gusti Nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maut ngaranna. Betul? Ari maut ngadodoho borosok di poho-poho datangna teu merenyaho ngageretak taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal to sumping teu aya basa anaking jangkrik anu ngajangjeik matak ngait kana ati gaang anu hancawang matak reang sumoreang cingangguran manusia cara ricing caricing pagah kancing saring set pagah ikat moal gedag kanginan moal asuka hujanan cadu mungkuk bari diuk harang dampak bari ngadengkak cing cangcang kecekel gawe lingkat tali agama Allah cicing dina akidah Islam cicing dina Islam naon sababna tuh manuk cingklang cindeten bros kakolong bapa satan bisa kalau bahdinya anak mah itu malaikat Israel geus ngabulan dan rek nyabut nyawa urang di mana-mana tepi kana pati ninggang kana mangsa saluyuk jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundhut ku Gusti Nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maut ngaranna gedong sigrong teu kadong-dong istri demplon teu kabangkon anak incu jararong jon ngajual sawah jengkep. Betul Bu? Da anggur we urang maot mah mawa amal sorangan. Akang piraku maot mawa amal soleh. Ke si soleh maot mawa amal saha atuh. Maut memawa amal sorangan ngan amalna teuing berat keneh kana kaalusan teuing berat keneh kana kagoreng matak dina gebiar Muharraman ieu sesuai sinareng sejarahna tahun baru Islam teh tina hijrahna Kanjeng Nabi yuk urang hijrahkeun oge awak urang hijrahkeun keimanan urang perbaiki ibadah ka Gusti matak teu seueur teuing lah Kang pesan ti abdi mah dina wengi ayeuna mung aya 3 weh cekap. Sabriji cenah? 3.
Nu kahiji kuatkeun iman. Nu kadua tingkatkeun ilmu. Nu katilu perbaiki ibadah. Kayak udah ngelola jawabannya. Nu kahiji naon? Tingkatkeun. Kuatkeun iman. Nah cenah Neng Nais urang make kudu nguatkeun iman. Sebab punten Kang di zaman kiwari persaingan hidup semakin ketat, kebutuhan pokok semakin meningkat, duit yang bea susah didapat, sumur yang sawah loba nu saat, pemimpin pohok ka rakyat, penegak hukum geus harianat, nu gong harta rajarakat, nu miskin jara dibangsat akibat hirup malarat. Terus teh kuatkeun iman. Urang mah mending kena jalan di atas kaki sendiri daripada naik mobil Mercy hasil korupsi. Betul. Betul. Welkeun barudak. Mata kudu kuat Kang gimana? Ieu buras bea. Zaman ayeuna mah geus sagala aya. Si Abeng. Lamun iman teu kuat bisi babari kabawa ku sakaba-kaba nauzubillah sabab zaman ayeuna geus zaman ruksak. Nyanyiikeun entem. Nyanyikeun. Teu nanaon nyanyi deui. Teu nanaon. Bebas. Bilih aya nu protes. Majarkeun teh lah ulang Neng Nais mah ceramah teh nyanyi wae. Ekeun bae atuh abdi mah nyanyi teh masih kena nyambung jeung tema. Maneh mah teu nyanyi teh teu bisa sakitu. Siap nyanyi. Zaman ruksak loba jelema elo ngadadak tengah penting sing barakata memeh nikah geus boga. Garas da. Zaman edan loba anak eueuh bapaan ngalahirkeun susulungkutan kitu ulah diturut. Beres teh Bu? Dan auzubillah Pak, zaman ayeuna mah seueur anu nikah karek 3 bulan tapi geus nais orok huntuan. Lain berarti eta samemeh nikahna da teu dihitung heula. Nauzubillah. Da ayeuna teh ya geus zaman ruksak, geus zaman edan, betul? Teraskeun Bu. Genset. Gengset aya tuh. Ieu mah PNN awe teu sopan. Gagal. Siap. Gorok eta teang. PNN geus sopan tah alhamdulillah. Wah, di telepon kantorna kitu. Urungnya dia. Itu sopan PNN teh. Harurung deui kabeh teh. Eta mikna juga. Kali soalnya disebutan dulu. Geus lah, teh. Geusnya. Balikan deui ti